Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh abdi ti Sunda TV hapunten nyieun izin ngawawancara teteh ngeunaan kejadian kamalingan anu tos dialami ku teteh dinten kamari. Waalaikumsalam. Nuhun mangga informasi naon anu bade diperyogi. Abdi bade tumaros pas kejadian kamalingan, teteh nuju aya di mana? Abdi nuju bade wudu. Naon wae barang teteh anu kamalingan? Barang abdi nu kamalingan ngan motor. Kira-kira sabaraha karugian anu teteh alami? 15 jutaan. Sakitu wae informasi anu abdi priyogi. Hatur nuhun kanggo informasina, mudah-mudahan digentos ku nu sae. Ya, amin nuhun. Assalamualaikum teteh abdi ti Sunda TV bade ngungkeun video tumaros. Waalaikumsalam, nuhun mangga. Teteh subuh dinten kamari nuju ngalakukeun naon tiasa ninggal eta maling? Abdi pas dinten kamari bade mangkat ka pasar. Terus teteh ngalakukeun naon pas eta ninggal eta maling? Abdi langsung jojo rewokan pas ninggal eta maling, terus seueur warga nu daratang nangkap eta maling. Oh, nuhun sakitunya. Cekap sakitu informasi anu ku abdi dibutuhkan. Atur nuhun saata acana. Mohon sami-sami. Assalamualaikum teteh, abdi ti Sunda TV nyungkeun bade tumaros ka teteh, naon penyebab teteh nepi ka ngalakukeun maling? Waalaikumsalam, nuhun mangga. Parantos ayeuna ieu wabah Covid-19 abdi jadi di PHK ti padambelan tempat abdi dambel. Ngan kusabda abdi butuh artos kanggo keluarga abdi kapaksa ngalakukeun kegiatan kriminal eta. Oh, mohon atuh sakitu wae informasi nu ku abdi priyogi, hatur nuhun. Nuhun sami-sami.